mentak aneh kuarima dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuarima magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuarima baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah tidak salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu alamu bimmuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain nang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana pa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ke patung endahan nyembah ke batu endahan nyembah ke materi endahan nyembah kaki itu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah
tanda waktu subuh teh dijadikan ku Gusti Allah teh aya 2 nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang bat nu ngajadikeun beurang teh sah. Tanyakeun coba ka orang Amerika, tanyakeun ka orang Eropa, tanyakeun ka orang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki beurang. Walah ya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk lain lalawar mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat
diuk sila ulah dihudangkeun bubar Jumat. Kita bawaan sinar matahari isuk-isuk teu beda, tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang urang ka ladang capek, nu ka kantor capek, nu ka pabrik capek, balik ku hari magrib, salat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peuting teh. Wa ja'ala al-laila sakana. Lumentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat ku ari mah magrib malah muka. Neangan dunia teh lain waktuna ku ari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae. Dagang berang magrib tutup geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul peuting. Tapi ku ari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 genaheun ban Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa asakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting kaderu ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kana wawalak-wakan wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh ieu nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajud deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu gitu-gitu parewan TV
ganti nu bede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi mual kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun tayye dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu tadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadele gelisna nu betot kadele petot nu putih kadele putihna nu hideng kadele hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yunjarhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit
magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu. Nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeub mun angkeub teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teteh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu eueuh mah nya ge nginum sarua bae tolol ih saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia? Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sia? Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin 60 waw genep 60 genep ta 200 genep ngaran sia sa Teddy ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nya bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Salasa Rebo wirid kusia taperbo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang pahala karana ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta
geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun ku urang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu mantap ngagiclek bae ngahajanya matak dirumuskan di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetap sulamunairen ndak kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang nek kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ka Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung sulamunairen ai Indonesia henteu ya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji sulamunairen mangga dek ngaji durusul falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna durusul falakiyah mah beda sautak saeutik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji sulamunairen dua durusul falakiyah ngan kesulitanna durusul falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata ulama ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan lamun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam durusul falakiyah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah
untuk hitungan lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya, Gusti ari eta si tanggal kumaha eta? Maksud kumaha? Mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketidak ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kanjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kada ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tufakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana nu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid
kama mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deui ta ieu kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat ku ari urang eusian batinna supaya belajar ilmu tauhid tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud idam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun afal Allah moal bisa ka harti afal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh kanu bersih kanu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah Masya Allah jadi urang ke belajar tauhid sifat tauhid afal tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah pagawean Allah pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanna samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah jadi setiap aya makhluk aya kholikan hayang kena datang ka dinya takumaha ialah melalui tafakur jeung zikir ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq mualaya anu ngalewihan teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambos percaya geus teu make hitung-hitungan kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat ngajelaskeun ka kaum kadenge ku Abu Jahal coba mat coba ieu hayang ngadenge sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat coba bejakeun ka aing beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem ajo Yerusalem terus ka luhur langit kaula ajo terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cak eta cak Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam
Ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik. Mad. Aisyah edan teh sok aju leuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi kuari mah asal leuwih amat ya. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakedeung Aisyah sok nanaonan mad. Teu beres ya mah dia. Iya tuh pokoknya mah gitu baik ulama. Coba tanda naon tanda. Puguh hayang naon cekang gitu. Coba ayeuna mah lawang Masjidil Aqsa kos kumaha. Kangjeng Nabi ge rada ngagibeg sakedeung. Wah, lawang breh bae ku Gusti Allah dibukakeun. Aya Masjidil Aqsa. Oh. Lawangna nu hareup kieu, nu belah gigir kieu, nu belah gigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Ditunggu Kangjeng Nabi jiduat sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Harapna ya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Beres. Abu Jahal teh kos kitu. Ge. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakan coba Kak Abu Bakar percaya apa ente ayo bejaan Abu Bakar naon entenya oh iya rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi meme subuh yuk eta teh lalakon dengan 2 atau 3 jam kumaha Abu Bakar percaya untuk leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik leuwih ti eta ge lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun salian Muhammad ge heula aing ge tah eta teh kan poharaga sebentak eta lah gelar siddiq. Tembak tawar-tawar deui. Masya Allah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali, ulama dek ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teh sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Hayang aja teu harti. Masih keneh caritakeun kredit haram can ka harti kana patogeun habak mah kos. Togeun teh mah kos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah atuh urang merenung heulanan aju jelaskeun kur Abu Bakar mah geus can ka harti cara lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik paneta geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nungaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anak nak bah asana abah haju lain deui kuari nutur-nutur Muhammad ibadah ka nu teu kadeuleu urang ibadah nu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cek ulama kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah teh di kalerja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing mah ka pangeran kos kumaha nya arti da lamun beureum mun hideung
mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana coba kuntil anak atuh nu kos kitu mangana teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantak urang ngaji ge supaya mantap iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kukumaha ge ngaji saminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus tenang begitu der ngajerep ngindahin jasa beres amin 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 kakak rakudang bebeja kanya karu di imah ngaji nikmat jasa orenganan kerek dah Sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu Teta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak tarajol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu wa anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nuh teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunya na huluna ku urang didedet-dedet ge jang moal kukumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh na iyalah mala yang tauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun toh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da izhadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teu nyandung katulimbeng heuh teu nyaho jalan
Cakolot baheula lamun urang ka Tulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca ka kenca. Gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu ka Tulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal bebelah mana. Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkan ku setan teu jauh arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodif ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana deka Serang kasarang jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye tetap nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah teh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea, judi kedua kali mobil ku sia digadekeun, judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang. Kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae ka dinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ge elos malana lah kos kitu mah henteu happy. Waduh, Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram, tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah. Tama tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Lah, geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema. Katulimbeng dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikeunana ja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah.
ada ondo-ondo. Masya Allah, ceng. Emang gitu nu make jilbab, ceng. Emang gitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh, abah geus ngomong tuh jeung anak Mang Anu di pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi, ditanya kumanehan anak abapana, emang anak abah ieu mana? Anak abah mah masantren. Di mana masantren? Di anu lila 15 tahun. Ke rumah ke asupna umur sabaraha? Ke asupna umur 16. Di pesantren 15, jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh. Tak eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna, mandina geus bisa mandi head, geus bisa mandi nipas, geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi, engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu. Henteu bah. Geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula, abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta. Kosu bener tah ngomong. Tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing. Kumaha nya na bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng. Nasihatan deui ku bapana. Cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya. Emang kunaon gitu bah? Eta mah jang aing. Leuwih berat tah bapak bloon biasa tah mah. Tadi nasihatan ku kolot teh masya Allah. Jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu do geus kaditu na zat kawin res hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena murid da pamajikan. Kita ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese tah kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge tah ku sia. Dah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali teh mah. Hese pamajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah iya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda
aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tamat tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasifatan ku kidam kasifatan ku bako kasifatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna takos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum ku urang pahit eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasifatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasifatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis kiamu binasi wadaniyat kudratirat ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladeuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa lain eta bae rasa didelekeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa didelekeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus make pikir ngaranna ceng salat nu bagus make ye pikir ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah ni aya silakan tak jang Islam
kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kebelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang. Abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir mah aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae deui nu sugih loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema kos ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang gacal alah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak meta kiai katulimbang tah kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang Allah pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil sana sekian personil sana sekian personil hati-hati caranya tak diberi untuk mengamankan negara berangkat Panglima ngontrol dan Panglima mah teu nyahoeun Medan atuh teh nyahoeun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoeun di mana Cikupa teh nyahoeun ya Panglima mah di ditu bae di luhur tah mah biasa bae bangsa Kurawa prajurit dihandap mos disebar supaya ulah uruhana Panglima ngontrol begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah kadi oh iya hiji nu beladi kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki
tempat hiburan mata pengkolan didinya ayah imah aki belah harapna didinya ayah ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan ayah imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana. Datang deui ka dinya Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dia imah eta imah aki aya jalan ke belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki. Eta tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki. Kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teu nyaho ye jejak arahna ieu ka mana ye tempat hiburan cabat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si aki kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisnya. Tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kencak joger. Alhamdulillah. Di talian si aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep. Wah cak panglima aing ya bahaya cium tangan raja. Kiai wah bener baik silakan cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasib aing mah ieu mah diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh tapi pan aing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja dan ya mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh tuh Kiai mah kos kitu tah raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan
lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema jurig kos kitu mah kayak stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim bin Adham bos aya nanya hiburan ka budak ngora kan teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyos ya aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate tuan raja oh jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam tah jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas teu pamrih dekasa sebab naon eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah ki haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha heh deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu Raja Mu'tasim Kiai geuslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah jaluar raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing
Dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek kana gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus hayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener lista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek tuan raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula diseret deui ka istana tah titip cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dekat kerajaan saha jurig tuh jaga raja pan kieu deui wae blabe ieu mah lepaskan deui cek wakil hampura tuan raja emang tadi geus di dieu
tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adham tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti urang di mata rakyat sombong berarti urang di mata rakyat ieu aduh takabur ujub nah ieu kudu kumaha coba urang perhatikeun negara urang rakyat urang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo kurang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaekeun celi kula mah ulah tuh jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan cak camat kan di negara kita mah demokrasi silakan semau-maunya aja wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu babok kabak ku rel nu kos coba nasehatan lurahna lurah deui keur kancolah mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah asli embung dianterkeun dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapih dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah lain maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing tah mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah iyalah di negara urang teh brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani brok ka kiai-kiaina brok kabeh tapi urang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon nami-nami endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ieu ka dieu tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad
hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah huwal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah huwal huda, ialah Islam. Selain Islam dolal, 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 sasar, salah, salah, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisawa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjen ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieu ranjen kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusharun. Gusti Allah tenu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab. Dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia. Urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia. Nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana. Nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna. Sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia. Ieulah nu bakal dihisab. Kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna. Sungut urang irung urang kabeh awak urang. Nah ieu bakal dihisab engke. Iyalah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusharun. Bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim.